ketika kula berangkat ke Baghdad aya kuburan didinya Bahlul. Tadina masuk neuleuh di kitab baik Bahlul horenganan aya kuburan aja ieu Bahlul teh. Bahlul teh sakurun jeung kitu Ki Abu Nawas. Sakurun jeung Ki Abu Nawas teh zaman Raja Harun Ar-Rasyid. Ditanya, jageus teh kapanggih Ki Bahlul. Asal aya geus saminggu teu kapanggih jeung jentas di mana? Tas di neraka. Tas ulin ka neraka. Hah? Sia ngomong jak raja. Tas di mana? Tas ulin di neraka. Dek naon tuh? Jangan seuneut sugan aya bae setik. Jangan naon? Ya, jangan ngarokok. Si Bahlul cak raja teh. Pohara teh si budak Bahlul. Jadi Ki Bahlul teh seorang wali, seorang ulama, sarua jeung Abu Nawas. Ulama, wali. Cuman manehanana embung katangen, embung kanyahoan kawalian jeung kaulamaanana. Sebab Raja Harun Ar-Rasyid memeh nyana jadi wali, yakni keur raja nyana teh diktator. Kumaha aing bae cek Raja Harun Ar-Rasyid. Mantak embung teu make Al-Qur'an sepenuhna. Mantak Ki Bahlul ya. Wali, ulama, cuman nyana teh wawalah disebut Bahlul. Bahlul sia. Jadi nyana mah embung kanyahoan kiai, embung kanyahoan kiai. Kuari mah nu lain kiai hayang kanyahoan kiai. Artis kikiayanan. Coba ya, musisi kikiayanan. Coba nu kumaha? Pelawak hayang di kiai-kiai. Nu kiai asli mah embung murigak bulu disebut kiai teh ya. Sebab kiai teh kiyahi nusok ya Allah ya ilahi ya Allah ya ilahi. Ima lain mah ya kredit ya proposal ya kredit ya proposal. Wal beres gitu bata mah. Tah nu kiai asli embung di kiai-kiai, nu lain kiai hayang di kiai-kiai. Tah ieu mah dokter Andes doang teh disebut marah. Ente kurang tuh. DRS-nya mahal itu. Oh iya, maaf ya. Guys, Dokter Andes Kiai Haji Arif yang saya hormat. Ujungnya S1. Apa itu S1? Kita kecap benteng. Siungin teh. Aduh, Masya Allah. Ya Allah. Bahlul. Kumaha sia tas mana? Tas neraka. Nu bener. Tas naon tuh? Nengen seuneu manggi. Eueuh. Kumaha sia tas bareng kieu? Kula barang datang ka penjaga neraka aya malaikat di dinya. Kula minta, "Malaikat, kula. Ieu neraka, mohon. Bisa kula neuleuh coba pangbukakeun." Ai kitu rek naon? Coba rek neangan seuneu saeutik we. Yang naon cek malaikat? Da perlu. Cek malaikat teh atuh moal aya ente sangaran ana Bahlul. Lul cek malaikat. Eueuh tanda-tanda seuneu ente mah. Ente coba hayang leuleuh. Dibukakeun ku malaikat zamania teh. Prek. Tah silakan ieu neraka. Asup kana neraka. Yo. Pan cenah cak Muhammad, cak Kangjeng Nabi neraka teh seuneu, ja ieu satungtung deuleu eueuh seuneu naon eueuh naon. Kakidul eueuh seuneu ka kaler eueuh seuneu ka wetan eueuh seuneu ka kulon bohong berarti eueuh seuneu pancena neraka teh seuneu kan eueuh keluar deui nya malaikat kok enggak ada api. Kemana ini apinya? Katanya neraka itu api kok gak ada. Kemana itu nerakanya? Oh Bahlul, neraka itu tidak ada api, cuman tempat api. Tempat api, iya. Apinya di mana? Apinya mah nanti orang Cikupa yang main gapleh, nah dia bawa balak genep nanti ke sini. Itu bawa api sendiri dia. Oh begitu? Iya. Yang orang sonono, orang Pasir Gadung yang suka main ayam di kawasan. Nah, itu dia mati nggak tobat. Nah, itulah ngaduin ayamnya dibawa ke neraka, dia bawa sendiri. Yang mabok, nah itu nanti bawa api ke sini. Yang zina bawa api nanti dia ke sini. Yang korupsi bawa api dia ke sini. Tah, eta horenganan seuneu mah bawa urang ti dia dibawa ka ditu. Cek malaikat atuh aya neraka mah
nu mantap pantes dina Al-Qur'an fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijar sing sieun maneh ka neraka nu panghurungna teh manusia ieulah manusia nu kadarituna pinuh ku dosa asupkeun ka neraka nu mantap sanajan ngarendeng da duaan nu ieu mah ngan mabok doang nu ieu mah nya mabok na zina nya maling ngarendeng duaan atuh beda seuneu panas